Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Kumaha daramang para mitra kaum dangu, hatur nuhun upami para mitra aya dina ginanjar kawilujengan. Mangga urang lajengkeun bae. Hanca dongeng nu katuna kamari carios nyambung judulna nyaeta Musuh Warisan bagian ke-47. Nalika urang paturai kamari para wargi nyaeta parantos dugika nalika Mat Jalil sareng si Jured nepangan kampung Ciborelang samali harita teh papenak sareng Supala. Maksad sareng tujuan Mat Jalil teu aya deui nyaeta bade neang nu jadi anakna Citrasena. Kulantaran ayeuna Citrasena parantos bilu ka Supala. Cita-cita Mat Jalil sareng Nagasuni teh rupina mah para mitra sadaya mendak hiji hal anu matak ngagempurkeun kana manahna. Kumargi cita-citana moal tinekanan upami Citrasena bilu ka Supala. Sedengkeun Supala teh musuh bubuyutanana. Kitu para wargi mangga urang lajengkeun kumaha ketakna Mat Jalil sabada anjeunna parantos dugi ka daerah Ciborelang samalih tepang sareng Supala. Mang Jaya sapara kancang ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun mangga nyangakeun. Carios nyambung judulna Musuh Warisan. Para mitra anu mulia, sabada Mat Jalil nanya ka Supala bisa henteuna nepungan Citrasena. Atuh harita para mitra sadaya Supala nyarita. Nya mangga atuh naha taya halanganana pikeun kuring mah. Lantaran memang sawajibna eta teh hiji bapa nanya ka anakna. Rek hade, rek goreng da anak sorangan. Prak geura tepungan kainya. Jawab Supala bari nunjuk ka Citrasena nu keur digendeng ku Mang Roda. Sedang Mat Jalil teu nyarita deui kidig nyampeurkeun ka anakna. Terus dituturkeun ku si Jured, sakur nu hadir narempokeun kalayan dibarengan ku pertanyaan dina hatena masing-masing. Naha naon anu bakal kajadian. Sedang anak buah Supala kabeh geges taki-taki pikeun ngajaga bisi aya bancang pakebu. Malah sawareh mah para mitra geus aya nu ngagilirkeun perah bedog sagala rupa tapi taya nu gerak saurang-urang acan satungtung can aya parentah. Ari Citrasena ngajanteng we. Bari ngawaskeun ka bapana nu keur ngagedig bangun rusuh. Hatena rada deg-degan pipikiran ngadadak pabaliut teu puguh. Menang sawatara jongjongan mah Citrasena teh jiga nu leungit ingetan. Tapi sanggeus rada lila pangacian anak nu karumpul deui. Terus ngusap beungeut bari ngarenghap narik napas panjang. Sedeng Mat Jalil geus aya hareupeunana. Terus ngabedega bari nulak cangkeng. Panon mureleng ka anakna galak alah batan mata kutuk kitu deui si Jured ngilu ngajega jiga ngajaga. Sanggeus pahulang-hulang sakedeung pok Citrasena miheulananya. Manehna sadar yen hiji anak kudu ngahormat ka kolot sok sanajan dina kaayaan kumaha bae oge. Aturan Bapak kumaha damang salira teh. Hapunten di sim abdi teu tiasa enga-enga ngahormat ka sepuh. Ceuk Citrasena bari nyolongkrong ngajak sasalaman. Gap ku Mat Jalil di tampanan bari nyarita. Awak mah jaga Sena. Tapi hate bapa rahut meuli gudawang ge teh. Ai lantaran anak, lantaran kakade ku kalakuan maneh. Anu sulaya tina sangkaan bapak. Tak ku kituna ayeuna oge bapak tengah aja datang ka dieu nepungan maneh. Pikeun ngayakinkeun laporan si Jured. Nyaha nya maneh teh tega ngahianatkan nu jadi kolot. Sok geura jawab sia Sena. Wayahna bapak teu bisa nyarita malapa gedang. Lantaran asa uhar dina pokona mah. Gabungan maneh nu ngamimpi dia ieu teh. Ceuk Mat Jalil bari mureleng ka Citrasena. Ari satadina mah Citrasena teh rek dibawa nyarita sacara tenang tur lemah lembut. Tapi kanyataanna Mat Jalil teu bisa eunahan amarah nu ngagolak dina dadana. Sajabati kitu manehna ngarasa gempeur lantaran dikuriling ku anak buah Supala anu sakitu lobana. Mangkaning rata-rata nyaroren bedog, ari panon ampir kabeh tamplok molotot ka Mat Jalil. Anu matak pantes lamun Mat Jalil teu puguh cabak nyarita jadi ngawur, teu make pamikir nu lanti. Ari Citrasena teu kabawakeun kitu sanajan geus nyaho.
yen bapa narek ngambek oge teu dipalire. Pok ngajawab pertanyaan bapana kalayan tenang pisan. Bapak, hatur nuhun jisim abdi teras-terasan diperatoskeun ku bapak. Eta teh hiji tawis yen bapa leres-leres mikanyaah ka diri abdi. Sakali deui hatur rebu nuhun bapak. Kasayan manah bapak katampi pisan ku abdi atuh salajengna perkawis patarosan bapak. Jisim abdi teu pisan-pisan sejangah hianat kanu janten sepuh. Samalima abdi teh nuju usaha sate kapolah supados abdi tiasa ngajait salira bapa tina jurang kasalahan. Abdi gaduh maksad hoyong masihan obor ka salira bapa anu nuju poekeun. Margi parantos yakin bapa, kaayaan diri bapa teh ayeuna nuju nyorang jalan anu teu sapagodo sareng ajaran agama. Bapa teh lir ibarat nuju nyorang jalan anu poek mongkleng, anu tantos dina hiji waktos bakal menak logak, atanepi jurang nu bakal nyilakakeun ka salira bapa. Terkadang bapak, eta hal teh matak terus tigubrus, sarta akhirna bapa ngababatang dina dasar jurang. Tah, supados teu kajantenan sarupi kitu, atanapi sateu acana kajantenan kitu, abdi seja usaha sate kahpola. Kanggo milari obor sangkan jalan anu nuju disorang ku bapa tiasa caang. Upami aya jurang atawa logak tiasa engal katingali, tah ku jalan kitu mudah-mudahan bapa tiasa salamet. Henteu tigubrus kana jurang kasalahan, sarta moal tilelep kana lautan dosa bapa. Tah, sakitu nu dimaksad ku abdi, sakedik oge teu aya maksad bade ngahianat ka salira bapa. Ceuk Citrasena parami sadaya cerita tatagnaker, ngan dina nerangkeun pamaksudan anu sabenerna mah kapaksa loba dicampuran siloka. Lantaran kurang hade lamun dicaritakeun sajelasna, da puguh nyaritakeun perkara bapana dina riungan jalmarea. Arimat Jalil meni ngarenjag barang ngadenge jawaban anakna. Kumanehna saeutik teu kahartieun, maksudna Citrasena, pok nanya semu kaget. Naon ha? Gagabah nyarita teh? Nah bapa teh dianggap manusia anu kotokeun? Make jeung nyebut-nyebut rek nyaangan jalan tincakeun segala rupa? Kika tu sing eling siasena, mana teh diurus di lelembut, dipiara ti bubudak, dididik ti kikirik nepi ka jadi anjing, pira ku ari geus gederek nyegag. Jeung deui aduh umatak lieur caritaan maneh mah. Ongko cenah hayang ngajait kanu jadi kolot tina jurang kasalahan. Sanggan teu ti kelebek kana lautan dosa. Tapi nah hari mana kala kabilu ka musuh? Komo bari nolak kana parentah kolot mah? Nah eta teh dosa gitu. Nah pantes nulungan kolot, nu dosa ku jalan nyeun dosa. Ceuk Mat Jalil bari molotot ka Citrasena. Bapak, mugi janten ulinga bapak kahiji abdi teh eling 100%. Eling ka diri pribadi sareng eling karu janten sepuh. Tah ku jalanan kitu abdi teu pisan-pisan gaduh maksad bade ngalilir ka salira bapa. Atuh kaduana abdi teh teu pisan-pisan nganggap ka bapa kagungan panyawat kotokeun. Margi abdi oge terang yen bapa teh mungguh jasmani mah sehat, atuh katiluna abdi teh teu rumaos nulungan anu kagungan dosa ku jalan ngadamel dosa. Apaan tadi ge ku abdi parantos disangemkeun bapa? Yen abdi mah nolak kana kapalai bapa sote, seja nulungan ka bapa supados teu kateterasan nincak jalan salah. Nanging abdi oge terang sareng rumaos deui, yen nolak kana parentah kolot teh dosa hukumna. Tapi parentah anu mana anu ditolak matak jadi dosa. Sedengkeun pan parentah bapa mah jelas, matak dosa. Margi sami sareng nepakeun jurig bateuh, atanapi ngaliarkeun talis ateul, nungtun Raja Wisuna, ngagugurukeun kana mumusuhan, sedengkeun nu dimusuhan hiji jalmi nu teu tuah ti dosa. Kitu tah Bapak. Cep Citrasena nyarita eureun heula lantaran dipegat ku Mat Jalil. Hop Sena hop. Lieur kami ngadengekeun oge. Ayeuna mah urang nyaritakeun sarupa-sarupa heula. Tadi maneh nyebut-nyebut yen diri bapa teh ari mungguh jasmani mah sehat. Lamun maneh nyarita kitu sarua jeung maneh teh boga anggapan yen bapa teh geuring rohani atawa boga rohani nu teu sehat. Nya maneh teh nganggap bapa teh sinding gitu. Jelema kurang saeunan.
Sok jawab sia. Aduh. Gusti Agung. Disim abdi itu pisan-pisan kedua emutan ugi kadinya bapak. Komo upami ngangap ka bapak sinting ma abdi aduh kumawantun. Nyang kumawantun nyanggem kitu suate dumeh bapak nyaurkeun perkawis panyawat kotokeun. Sedeng apaan kotokeun teh sanes panyawat rohani bapak nanging panyawat jasmani. Nu kalersan salira bapak teh sehat. Henteu kagungan panyawat kotokeun. Kitu maksud abdi teh. Hapunten we bilih lepat nyanggem-keunana. Nanging nu jelas abdi teu gaduh maksud awon ka bapa. Lamun jasmani kami disebut sehat, maneh rek moboran naon atuh ka kami? Apaan geus kububuh kami jelema sehat? Leres eta teh bapa leres pisan. Perkawis jasmani mah bapa teh teu kirang sawios-wios, malih ka etang pangsehatna rupina mah. Komo tapu diwuwuh ku kakayaan anu sakitu rubah kelibukna. Nanging hanya kal bapak. Hanya kal kumaha? Sok buru-buru caritakeun ha? Hanya kal pisan bapak. Bapak teh parantos katumpakan kudunya barana. Dugi ka sadidinten teh nu diurus mung dunya sareng dunya bae. Sakedik oge teu kantos ngemutan perkawis karohanian. Malah masalamina bapak teh ngalangarkan aturan-aturan kasusilaan. Sering nagih anu kagungan hutang ku bapak ka bapak teh sacara paksa. Sering marentah kemang jured supados nyiksa jalmi, sering nulung bari sareng mentung, rajeun kersa masihan namut kedah dibayar sababaraha tikel. Anu dietang sadidinten teh ngan renten sareng renten bae. Daeta pisan anu ku abdi disebat yen bapa teh poekeun. Margi teu tiasa ngabentenkeun mana anu hade sareng mana anu goreng. Mana anu haram sareng mana anu batal. Mana sareng dosa sareng mana anu amal. Dugi ke akhir nama jalmi nu teh tua teh dosa ge dianggap musuh. Tah ku kagajan tenan anu sarupa kitu bapak hiji tawis yen salira bapak teh kotokeun, atanapi poekeun, atanapi kasarung, teu tiasa ngabentenkeun mana musuh sareng mana baraya. Tah kanggo nyaangan hal eta anu yu dipilarian ku jisim abdi teh. Maksa de supados bapak tiasa engal-engal ningali sareng tiasa ngabentenkeun hal-hal anu sarupi sareng tadi teh bapak. Tah kitu pamaksadan abdi teh. Cek Citrasena bari neuteub seukeut beungeut bapana. Nyaritana kapaksa tak meneh beluk belak taya nu dihiding-hiding, taya nu dihalang-halang, taya nu didingding kelir dabongan bapana hese pisan ngartina. Uguh we Mat Jalil menireup geuneuk rai bias. Caritaan anakna kitu teh kadenge kumat Jalil ser ciga sora gelap tengah poe ereng-erengan. Kadenge na ngajeleger asa ngadudut ka jantung. Di koromat Jalil katempo lok-lokan neureyan ciduh bari kekerot nahan amarah. Keheul jeung wirang ngagugulung ngajadi hiji, ngagolak dina dadana. Mat Jalil asa ditaranyangan di pasar kudu jadi anakna. Sanggeus molotot sakedeung haok Mat Jalil nyarita kasih Jured meni poporongos. Jured, sila ka-12 euy. Anak dewek teh bener-bener geus keuna ku tenung. Nyaritana bulat beulit tiga belut. Unggal kecap taya nu kaharti. Disebut ngahianatan ka kolot kalah nyaritakeun rek nulungan. Disebut bilu ka musuh kalah nyarita rek nyaangan ka dewek nu poekeun. Kudu kumaha lamun geus ieu sia Jured? Cek Mat Jalil ngareret ka si Jured, gancang si Jured nyarita. Telangkung pangresa juraga jisim abdi mah sejang jingan we. Saur paripaos teh malah buntut mah kumaha hulu kan? Nyahakeun we kumaha saena bulan? Da kuan sageujeng euy. Dewek rek nanya deui ka anak dewek nu keur dieling, sugan we waras ayeuna mah. Cek Mat Jalil bari terus ngareret deui ka Citrasena. Pok teruskeun deui caritaanana. Sena, bapak rek nanya deui ka maneh. Tapi samemehna maneh kudu ngusapeula beungeut sangkan teu kapangaruhan ku hawa tenung. Sabab jelas maneh teh jiga teu waras geuning teh. Cek Mat Jalil bari neuteub. Mangga bapak, jawab Citrasena terus ngusap beungeut sakumaha pamenta Mat Jalil. Sanggeus kitu pok Citrasena nyarita deui. Parantos bapak mangga geura saurkeun patarosan bapak. Ieu Sena,
Lamun teras kanu jadi anak mah, maneh teh kudu geus ditigas beuheungna ku bapa. Tapi sena sagalak-galakna ge mau moal ngahakan ka anakna, komo da bapa mah manusia. Tah kulantaran kitu maneh kudu ngucap syukur ku ayeuna kieu. Aduh, syukur alhamdulillah Bapak. Bapak parantos nyarios kitu abdi teh ngahaturkeun nuhun pisan Bapak. Ceuk Citrasena megat kalim. Manggeus dengekeun anggur ieu. Mun ngomong hidup. Tadi maneh nyebutkeun yen si Supala jalma teu tuah teu dosa. Tapi ari Bapak kumaneh disebut 5 poekeun. Lainnya Bapak rek nanya. Naon sababna si Supala disebutkeun teu tuah teu dosa? Padahal geus yakin jeung geus saksian kumaneh yen aki maneh bisa nakaleungitan suku jeung leungeun gara-gara si Supala. Apana teh hiji bukti lain? Ceuk Mat Jalil bari mureleng ka Citrasena para mitra sadaya. Dicaritaan kitu Citrasena ngahuleng sakedeung. Bari Citrasena ngahuleng sakedeung Mang Jaya ge bade ngaso heula para mitra da cangkeul ngaso. Anu keur gunem catur para mitra pada nyaraksian ku jelema-jelema nu araya di dinya. Kumaha atuh Citrasena teh? Sabada manehna meunang pertanyaan ti Mat Jalil nu jadi bapana ngeunaan urusan Supala. Citrasena tuluy ngajawab. Leres Bapak. Nanging kitu sote upami Bapa ngemutanana mung dugi kadinya wungkul. Sedengkeun sateu acana kajantenan eta teh. Aki Nagasuni parantos midamel kalepatan ka papada manusia. Janten Aki Nagasuni tiasa janten kitu teh kenging disebatkeun hukum karma. Margi parantos seueur teuing midamel kalepatan kanu sanes. Sakitu oge masih keneh untung. Nu buntung teh panangan sareng sampean. Kumaha upami nu buntung teh beuheung, apan maot panginten. Upami parantos maot, teu aya di kasempatan kangge tobat ngarobah adat. Ayeuna mah masih keneh aya waktos kanggo ngarobah kalakuan salah. Tah ku jalaran kitu Bapak, mumpung ngelawang tobat muka keneh, langkung saya salira Bapak sang Aki Nagasuni engal we ngarobah kalakuan salah. Kantunkeun cara hirup nu parantos-parantos, nu parantos dijalankeun ku Bapak, gentos ku jalan nu lempeng tur bener. Wah, ngomong teh sia, kalah kemapatahan ngojai kamari. Bapak teh geus kolot, geus legok tapak genteng kadek. Kudu dipapadahan kumaneh beulinya oge. Ayeuna mah geura jawab kumaneh pertanyaan Bapak hiji deui. Lamun tadi si Supaya kumaneh geus dianggap salah, tapi ari Bapak sorangan, artina mah si Supala teu dianggap salah, Bapak dianggap salah. Kapalebah dia Bapak teu ngarti yeuh. Palebah mana kasalahan Bapak? Citerangkeun sakalian kumaneh. Cek Mat Jalil bari molotot. Oh, perkawis eta Bapak. Mangga ku abdi bade diterangkeun nanging hapunten sateu acana. Bilih katerangan ti abdi matak nyuga kana manah Bapak. Kalapatan Bapak teh parantos ngukut dosa ti alit keneh dugi ka ageng pisan. Sarta parantos ngabagikeun dosa ka unggal jalmi, ti sajalmi ka dua jalmi, ti dua jalmi ka tilu jalmi, malah Bapak parantos ngabagikeun dosa ka jalmi nu teu mais teu meuleuh. Sajabi ti kitu padamelan Bapak teh matak nyilakakeun ka sararea. Matak ngaributkeun jeung matak ngagujurudkeun ka batur. Tah sakitu kalepatan Bapak teh. Cek Citrasena nyarita teu euleum-euleum, mana kitu ge meureun ngahaja supaya Bapana gancang ngarti, sarta buru-buru eling kana kasalahanana. Itu cek pamikir Citrasena, tapi pikeun Mat Jalil mah sabalikna malah tibubun teli. Bakat ku keheul tibatan eling mah kalah wawotan. Ambek ka Citrasena beuki namahan, tapi sabisa-bisa mah ditahan keneh amarahna. Pok Mat Jalil nanya ka Citrasena juga nu hayang puas pisan, sarta hayang ngarti kana naon sababna pangna anakna kitu petang. Kena narita maneh teh tetep teu mata kaharti ku Bapa mah. Tah kulantaran kitu, jawab pertanyaan Bapak hiji deui. Naon buktina Bapak geus ngabagikeun dosa? Jeung naon buktina pagawean Bapak matak nyilakakeun ka sararea? Cing sok buktikeun. Ngomong teh padu wae sia. Padahal deh. Cek Mat Jalil bari nepakan dadana.
Iya Bapak. Bapak teh geus ngabagikeun dosa ari buktina. Bareto waktu Mang Jured diutus pikeun maluruh supala, Mang Burik sareng Mang Kored parantos janten korban. Balukar tina katalengesan Mang Jured anu maksud ngan sakadarek nutupan Rusia. Tah ku jalan kitu Mang Jured geus boga dosa alatan mateni batur. Ari mata holangna pan ti Bapa kene. Salajengna sababaraha dinten nu kalangkung abdi parantos mateni deui hiji jalmi. Alatan tarung merebutkeun paisan kosong. Tah ku jalan kitu abdi teh gaduh dosa. Ari mata holangna ti Bapa kene. Malah Bapa parantos ngawariskeun dosa ka abdi, ku jalan ngawariskeun musuh. Mangkaning nu dianggap musuh teh teu pantas disebut musuh. Sakitu contona nu yakin mo Bapa. Jigana seueur keneh nu sanesna ari perkara nyilakakeun batur sareng nyilakakeun kasalira Bapa, ari jelasna mah kieu. Padamelan Bapa matak nyilakakeun ka diri Bapa, margi naon-naon nu dipidamel ku Bapa estu papalimpang sareng papagon agama. Anu sakedahna Bapa teh ngadidik sareng ngawarah ka anak kana jalan nu hade, ieu mah bet sawangsulna. Ka anak teh kalahkan nitah gelut, nitah mumusuhan, nitah mateni jeung nitah nyiksa. Tah eta padamelan teh bakal nyilakakeun ka Bapa. Margi ngadidik anak teh kawajiban bapana. Lamun hiji anak diwarah ku bapana kana jalan goreng atawa kana jalan jahat, geus tangtu goreng jeung jahat teh bakal malik ka kolotna. Tah ku lantaran kitu, lamun hiji anak ngalakukeun kajahatan heug karana warahan tinu jadi bapana, tangtu kudu tanggung jawab teh bapana. Anakna cilaka, bapana ge kababawa. Kaduana nyiksa atawa nyilakakeun ka abdi, ku ayana Bapa abdi diutus ku Bapa ngala nyawa supala. Geus pirang-pirang kasangsaraan sareng kacilakaan nu kaalaman ku abdi, untung keneh lamun ngan ukur cilaka ku bedog. Bisa keneh diubaran, tapi kumaha lamun cilaka nepi ka pati? Meureun abdi teh moal aya kasempatan pikeun nebus dosa atawa pikeun tobat ka Gusti Allah. Kulantaran contona bae kana nyilakakeun ka Mang Jured. Lantaran tangtu Mang Jured ge kabagean kudu nanggung dosa. Geus pirang-pirang jalma nu cilaka ku Mang Jured. Malah Mang Jured sorangan minang manggih kacilakaan dina raraga ngajalankeun parentah ti Bapa. Kaopatna nu nebe katilu Bapa nya urusan Mang Jured. Ayeuna kaopat nyaeta nyilakakeun ka murid-murid supala. Geus sababaraha jalmi nu cilaka alatan tarung ngalawan kaganasan Aki Nagasuni. Malah aya jalma nu ajal segala rupa eta ge sarua dina raraga ngajalankeun parentah ti Bapa. Sakitu buktos teh kumaha? Kahartos ku Bapa cek Citrasena bari neuteup ka Mat Jalil. Atuh para mitra sadaya pudig deh Mat Jalil nafsu. Maneh namah narima katerangan kitu teh kalah kamali ka amek. Padahal nu nanya teh manehna keneh pok Mat Jalil ngajawab pertanyaan Citrasena. Sena? Teh lamun teh geus lieur nyaan kaya kieu mah ye. Aing teu mawa ubar lieur deuleu. Lamun geus kieu mah atuh hese bubaranana nya. Katerangan ti maneh teh boro-boro ka hati ku kami, nu aya kala kamatak lieur kana hulu teh. Ya, sena kami teh datang ka dieu teh. Lain rek ngadengekeun hutbah. Tapi rek minta pertanggungan jawab di maneh, lantaran jelas maneh geus ngahianat kanu jadi kolot. Coba jawaban ku maneh. Namun ini ditampilin si kuaing atau maneh ku mau ngurus kawalat. Para mitra sadaya, Mat Jalil beuki nafsu bae meniti ka kereket. Geus meber-meber we para mitra leungeun hayang nampiling, tapi can bek. Mun ditampiling we abdi mah Bapa, margi upami ngajalankeun parentah ti Bapa mah, akibatna bakal langkung nyeri batan ditampiling. Mangga geuna tampilingan abdi Bapa. Cek Citrasena bari srog maju salengkah, terus meluk tungkul jiga nu pasrah. Nempok kitu Mat Jalil geus teu kuat nahan amarah, haok nyentak ka Citrasena. Goblok sia. Anak setan sugan. Nah sia teh geus lieur sia urang aja. Namun bener-bener sia lieur sia-sia. Biasa urang teh ieu. Cek Mat Jalil bari siuk ngahubatkeun peureup anu katuhu. Kalayang cekok Numuk pisan kana palitisan Citrasena. Nu narempokkeun meni pating rong heap,
Narik napas tina awahing kurewas jeung paur, tapi ari nu ditonyok na mah teu riuk-riuk malah pok nyarita bari nyengkatkeun sirahna. Aduh, mangga tambihan deui Bapak. Pilih kirang keneh mangga abdi mah sayagi. Sayagi jadi gaganti supala, boro-boro ditampiling belah dicacag di walang-walang. Abdi mah ikhlas ridho lillahi ta'ala, asal abdi ulah dipaksa kudu mateni supala nu teu boga dosa. Mangga tambihan deui Bapak. Cek Citrasena bari luk tungkul. Ubuh Mat Jalil beki nafsu bae. Kalayan tilubat satu hiuk ke bro, tarang Citrasena ditonyok sapater tanaga. Kaleong sirah Citrasena rada ngabalieur ka tukang. Awak rada goyang tapi teu galider pok nyarita deui ka bapana. Aduh. Ulah asa-asa Bapak, mangga. Si wareg nyiksa abdi Bapak. Abdi mah ridho Bapak. Cek Citrasena bari luk tungkul deui pasrah pisan. Hiuk cekok. Disiksa para mitra menip buk-bak daun perep. Mat Jalil numuk Citrasena. Sora meni dagigdug mata klinuan ngadengekeun tapi Citrasena tetep tagen teu galider. Sakabeh tonyokan Mat Jalil ditarima kalawan sabar. Minangka ubara nyeringan saukur neurian cidu. Mangroda jeung sabatur-batur silih reret terus neuteub kasupala jiga nu ngenta putusan. Naha maranehanna teh kudu gerak atawa ulah, tapi supala teu mere tanda naon-naon. Panonna kalah kamolohok bae ka Mat Jalil nu keur ngahujanan sirah Citrasena ku peureup. Sanggeus seueuh nyiksa awakna, reg Mat Jalil eureun. Terus harita mureleng ka Citrasena nu keur ngeluk tungkul, ambekan ngahegak, napas haheho, kacape campur jeung nafsu, ai huntu meuni kekerot tina awahing ku amek. Tapi nu disiksa namah riuk-riuk para mitra, malah maju cengkat-nyengkatkeun sirahna. Terus neuteub ka bapana bari pok nyarita. Nah mah keliren Bapak, sok saepkeun kapanasaran teh ulah asa-asa. Da abdi mah ridho sok sanaos dugi ka ajal ge. Ceuk Citrasena bari nyarengeh seuri. Tapi katarimana ku Mat Jalil mah lain seuri, eta teh asa ngahina malah asa didurut ka jantungna. Pok Mat Jalil nyarita. Cenah. Lamun aing terus nyampiling sia, dangdu aing bakal modal meakeun danaga. Anjan kitu, pikeun meakeun ka panasaran. Kapaksa aing rek ngalagrakeun kerja. Timimiti poe ieu, maneh geus lain anak aing deui sia. Sia teh maneh dianggap musuh ku aing. Kukiduna pikeun nyiksa awak maneh, aing bisa nginyeubleungeun nu saja deuleu. Dina hari tangtu si Juret nu bakal ngalaksanakeunana. Ngarti sia maneh? Kahartos Bapak. Eta mah teu langkung kapalai Bapa bae. Atuh eta Bapa moal ngangkeun anak ka abdi. Teu janten wakelan. Nanging ari abdi mah masih tetep ngaku Bapa ka salira. Kalayan mudah-mudahan isuk paring supagi. Salira Bapa kain taufik sareng hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna mah mangga geura laksanakeun kapalai Bapa. Jawab Citrasena. Nyaritana bari nyurulung ku cimata para mitra sadaya. Kulantaran manehna ngarasa sedih teu di aku anakku nu jadi bapa. Tapi sok sanajan kitu tetep tenang. Malah bari dangah narima kaputusan ti bapana. Mat Jalil beuki nafsu ret ka si Jured pok nyarita. Jured, sagala rupana kumaneh geus kasaksian aya. Si Citrasena geus tedela eueuh pulunganana deui. Jiwana geus kabaud ku pangaruh musuh deuleu. Kulantar gitu, dewek enggak mengi dewek, belok marina ka maneh. Siksa si Citrasena, siksa si Citrasena, sing nabi ka modal. Cek Mat Jalil para mitra, bari kekerot coba enggap. Wakating amek deh, ari rek dicak sorangan tete lagi teueuh tanaga. Lantaran para mitra Citrasena kacida kuatna, sirahna teu aslir batu karang jabat tanaga manehna. Geus beakeun para wargi sadaya. Alatan dipake nenggelan Citrasena. Aduh, sampai memang Jured ngajawab para mitra ngasaheula. Aduh, yang seuri atuh da Mat Jalil. Wilujeng kasana ngaso. Kumaha atuh jawaban si Jured para mitra sadaya? Barang narima parentah ti Mat Jalil. Yuk sumangat juragan. Segala rupi parentah ti juragan tangtos dilaksanakeun ayeuna keneh. Mangga saksian ku juragan je. Si Jured je
jawab si Jured baris rog maju ngadeketan Citrasena. Harimat Jalil mundur sababaraha lengkah. Sanggeus pahareup-hareup jeung Citrasena pok si Jured nyarita ka Citrasena. Sena, aing narima parentah ti Juragan Jalil pikeun nyiksa awak sia deuleu. Nepi ka setengah hirup atau setengah modal. Pokona awak sia ku aing rek dijajabkeun nepi ka wates-wates. Antara pae jeung hirup, ngarti maneh? Mang Jured, tatu dina bitis kuring ge cancager urut dikade ku Mang Jured. Ayeuna rek ditambahan deui ku Mang Jured. Rek dikumahakeun kuring ayeuna? Prak geura laksanakeun. Jawab Citrasena bari melong ka si Jured. Paroman tetep tenang. Syukur sia Sena. Awak maneh? Ayeuna rek dibuntungan sia ku aing jiga Juragan Naga Suni. Ngan samemeh narima pembuntungan, tarima heula yeuh. Cek si Jured, hiuk kaduk, pelep si Jured sababaraha kali nyayang dina tarang Citrasena. Tapi aneh para mitra, sok sanyadan enggelan si Jured sakitu tarikna. Da Citrasena tiregrog-regrog tereubuh malah mah para mitra teu nyebutnya aduh acat. Perep si Jured ditarima kalawan sabar tapi sakali ieu mah sok sanajan Citrasena teu ngalawan. Batur-batur ngarem Mangroda ngadak-ngadak obah nu tadi diuk jadi nangtung nu nangtung jadi kukulintingan teu daek cicing. Leungeun rata-rata nyerekal perah bedog, tapi tetep tayan wa digerak samemeh aya parentah. Ngan Kang Ikung teu daek cicing. Oloyong Kang Ikung leumpang lalaunan ngadeukeutan ka Citrasena. Leungeun katuhu geus taki-taki nyekelan perah bedog, reg Kang Ikung eureun di tukangan Citrasena. Terus netep ka si Jured. Nu harita geus ngayunkeun pereup katuhu kalayang siuk kabro nenggel kana palipisan Citrasena. Kaleong awak Citrasena goyang. Tapi gancang ajeg deui terus netep ka si Jured pok Citrasena nyarita. Sok beakeun tanaga teh Mang Jured. Ku kuring rek ditadah kabeh kajenting nepi ka beja dada. Kuring moal ngalawan. Hitung-hitung kuring keur nebus dosa. Cek Citrasena bari maju salengkah. Dadana meh diantelkeun kana dada si Jured atuh gancang si Jured mundur salengkah. Gelilah hiuk cekuk nonyokan tarang Citrasena. Tapi Citrasena tetep tagen para mitra teu galideur. Citrasena tetep nyekel kayakinanana jeung tibatan tunduk kana parentah bapana leuwih hade disiksa awakna sok sanajan nepi ka ripuh. Puguh we si Jured beuki nafsu para mitra keur mah karesepna nyiksa jelema. Kari-kari aya jalan jeung disaksian kudunungan. Dina ngajalankeun tugasna si Jured aksi naker, unggal ngaheumatkeun pereupna sok dibarengan ku gaya nu dijeun-jeun. Maksudna mah hayang pamer sangkan katara ku anak buahna supala. Tapi jeung tibatan dipuji makalah kaloba nu ngajebian. Malah teu kurang nu ti papareket meureupeun leungeun tina awahing ku gararetek hayang nampiling si Jured. Heuleut sawatara waktu dina tarang si Jured geus mucul kesang. Dada turu naek tandana capek. Tanaga nu kaluar geus kacidalobana. Pereup geus asalinu urut nonyokan tarang Citrasena. Lila-lila si Jured boseneun lantaran tanaga geus ampir beak. Sedengkeun Citrasena masih keneh tagen. Tungtungna reg si Jured eureun nonyokanana para mitra. Serepet nyabut bedogna kurilap siuk dibubat babitkeun para mitra. Jiga nu ngahaja ngagigila ka Citrasena. Sakurnu nyaksian manipating rarenghap bakat ku paur, komo Kang Ikung mah daya tukangeun Citrasena. Panon Kang Ikung netep sekeut kana gerak-gerakan si Jured. Manehna taki-taki bisi si Jured nyilakakeun Citrasena, tapi untung si Jured rada salse gerakanana, malah samemeh ngagunakeun bedog pok nyarita. Hahaha, Sena, ulah baka gede hate euy. Lamun pereup dewek teu kuat ngarubuhkeun maneh, ku bedog dewek moal gagal deuleu. Tangtu sakali nyabet ge sirah maneh ngagulutuk. Papisah jeung awak maneh deuleu. Yeuh tampanan. Cek si Jured kurilap. Bedog si Jured ngahiuk ngancam beuheung Citrasena. Tapi Kang Ikung teh cicingeun samemeh bedog si Jured migas beuheung Citrasena siak brek koleang. Plug Citrasena direngkas ku Kang Ikung. Siuk plos bedog si Jured nyabet angin. Sakilat Kang Ikung luncat celeg-celeg nangtung ngalengkah awak Citrasena. Nuker ngagoler si Jured keheuleun. Lantaran sasaranana salamet teu beunang ku bedog. Sakedapan mah si Jured molotot ka Kang Ikung.
Ari nu nyaraksian ampir kabeh ngagurubug bakatku kaget disangka nama Citrasena teh rubuh pedah kasabat ku bedog si Jured. Padahal mah dihaja sina labuh sangkan sabetan bedog si Jured teukeun. Sabuat Kang Ikung keur silih polopotan jeung si Jured. Kulitik Citrasena ngagieurkeun awakna. Kuniang hudang bangun anu leuleus jeung lungse. Jung nangtung di tukangan Kang Ikung pok Citrasena nyarita ka Kang Ikung. Kang Ikung, kunaon nyalametkeun awak kuring? Padahal abdi teh geus pasrah kana naon-naon nu bakal tumiba Kang Ikung. Ari mah ikhlas ridho lillahi taala. Sanajan nepi ka ajal alatan disiksa ku Mang Jured. Ceuk Citrasena bari terus ngalengkah. Kagigireun Kang Ikung, Kang Ikung ngajawab. Jam sena pamadegan kitu teh kacida gorengna yeuh. Lantaran Ujang teh bakal paragat nyawa bari jeung hartina. Ciku Ujang pikir, ngabelaan naon Ujang nanonkeun nyawa teh. Sedang apa Ujang teh keur usaha sangkan bisa ngageuingkeun jadi bapa. Tapi nah Ujang rek masrahkeun nyawa teh puguh-puguh. Ulah kitu Jang. Tujuan Ujang teh masih kene panjang. Lantaran eta teh sewa jeung bodoh dihaja. Namun kitu mah perjuangan Ujang teh pungas di tengah jalan. Ujang bakal maut sama cita-cita Ujang kahontak. Ulah kitu Jang salah gede teh. Cek Kang Ikung ngajawab satengah ngageuing ka Citrasena anu memang boga pamadegan kalieu. Tapi bari nyarita kitu teh para mitra, panon mah molohok ka si Jured lantaran lamun teu ati-ati matak cilaka, bisi si Jured ngabongohan. Ari Citrasena barang ngadenge caritaan Kang Ikung meninggal hulang terus mikir jeroning hate. Dila-dila omongan Kang Ikung teh aya benerna para mitra sadaya mung hanya kal waktosna kabujeng seueur. Aduh para mitra duwi ka dieu bae heula nya. Anjing urang teraskeun deui Mang Jaya ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra kaum dangu salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Para mitra dongeng enteng nu judulna musuh warisan karya Kileksa anjing urang teraskeun deui. Aya nu kasabit nami kasebat tempat hapunten para mitra saur Kileksa geus sanes dihaja. Atuh ti Mang Jaya langkung saur bahe carek na dijemar hampurna ti para wargi sadaya. Mangga atuh para mitra sanes kirang sono ai sono namana taku, sono nama kabina-bina. Sono sareng para wargi hoyong teras we ngadongeng namung waktosna urang teh disengker atanapi diwatesanan mung dugi ka dieu bae heula. Keun daya dinten anjing wilujeng kantun kasadayana mangga permios.